اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Sebatak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Diberi ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusannya ana sama jeung Allah. Mantak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat jang sia. Kaitana nu ngadaekeun kan duaan dong teruskeun duaan ge. Deureun teh anu ngadaekeun teu total sama sakali. Duaan ge cenah torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Lamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas di Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asa ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Weh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. Oh, teu ditugas surga. Cek masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengekeun teh nya. Ka surga nya nama eta. Ka surga sorangan baji. Atuh cek teh boga sia teu daek ngadengekeun aing. Geus aing mah ka surga. Milu atuh. Itu bae teu kitu aja sia na teu kitu nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusan apa gitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eren lah, kurang tuh 10-an tuh naik-naik. Gas, emang mendingan ngojek. Kiai goblok tuh, diberi kemuliaan ilmu magahan aja 10-an ngojek pan. Itu bagus kiai, bohongan tuh narurut kain. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai, lantaran diperintah ku Gusti Allah, urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh, meunang ngatur Allah kabeh. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus jang geus hidup semati, bro, bae kawin, meunang 3 bulan, geus parah bae pamajikanana. Itu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus kaditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae beres sakitu urang ge kaler kidul, eren, geus ka kuburan, geusan bari camat sababak. Geus digang engke udang ti kubur babak awal deui, terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong betah. Geus dikieu ke bae ku nyana panakolna dicekelan eta. Bari tiup waktu sholat datang hees teu katabus tatongtrong Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jeroana Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan
Mantak kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya jelema diatur kadaharanana. Kos presiden boga dokter khusus cenah mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter. Teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY, TSBY khusus boga dokter. Dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya sales mama eta sales mah anu ngajaga ahli eta sales mah ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter. Tekajagaan ku dokter malah Soeharto wae paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter peta. Aya deui ustad cabrak barang dahar. Cabrak ge artina cabrak teh sembarangan, nu mah sembarangan ge atuh emang eueuh di dahar ieu. Cabrak tapi na mau berkat bandeng di dahar, berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokona kumaha ayana bae tah mah eleh eneng mah tah mah geus. Cabrak luar biasa. Kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh. Sugan aya cek dokter gaya nya nama. Teu ngingsreuk. Masyaallah. Eta mah sehat bae. Heesna ge boro-boro di spring bed cenah mah heesna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teu dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge kata tangga. Eta menang saha eta menang Allah nikmat jasa masyaallah cek-cekan nya mah geus bae tah eta dihalangan ku saku Gusti Allah tah eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tagenan ka dinya mantak setik-setik dileungitkeun tategenan urang ka Allah bari mah percayana teh ka dokter ka mantri eta digeserkeun akidah urang henteu dikaallahkeun padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge ja nu berobat bae wae gering mah gering bae ja anu itu berobat wae sehat mah sehat bae ja aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu mah geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaraha pejabat anu setruk, sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis, eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam, nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare odo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Bener. Aya deh dokter di Amerika mah 6 jam ceknya tidak usah 8 jam 6 jam itu sudah stabil asal iya ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full kadang-kadang teu hese santri mah geus pokona kos kitu ka teh hese mantak dianggapna dia teh si jelema tah lain begitu kumaha nyana bae hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran kabeh tapi bakal aya kanikmatan datang ke pondok masak sorangan neuse sorangan ai keur teu daek batu diseuseus gantungkeun bae urut itu teh ada ganti bae nu ieu engke pan menang saminggu mah tah tiis tah yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh santri mah kok kitu atuh ji atuh biasa bae tuh jeung pede bae nya mah biasa masalah bae ngan ke 2 per da teu gantung gede iya tuh gitu bae santri dahar babarengan pan ai babarengan anu ieu hayang nguah nu ieu embung anu ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi nama embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jantung biasa bae ngeunah bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala beres dahar hayang minum emang boga persiapan santri minum betul henteu atuh henteu persiapan di mana atuh santri wadah naon eueuh
geus dahar kakarak aya nginum euy, aya nginum atuh kadi hese kadi teu hese, teh kompak kotrek. Nusa urang ngompak, nusa urang sarangap. Sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos kitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa bae. Ai eta pejabat setru, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadangekeun kencing manis mundut sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat teh eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi iku Allah neuk disalametkeun disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatasi manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah deuk dikitukeun mah kitu bae. Dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, teh dikawin heuh jeung saha jeung Sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus teu tanya encan. Ai sia daek wes ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin, berak, bukan anak 24. Ya tuh kumaha ya tuh aja urusan Allah. Aya nu bobogohan teh jadi, aya nu bobogohan jadi atuh teh mah cilahan ieu nu bobogohan teh jadi, nu teu bobogohan bae ngabrayek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Dak teu kudu kieu, budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ya menang Allah. Wah, dipasrahkeun we ka Gusti sebodo ta. Pleng, basa bodo Gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah, meunang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat, teu kudu bersyariat deui, geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu elingan ku urang, diri urang, ingetan ku urang, diri urang, sing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya kitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah serius jelema teh. Wah, geus disiapkeun obatna dibabagi. Waduh aya nu di dahar aya ngolobana mah di dahar. Ari anu boga kayakinan ka Allah mangke heulanan ulah wae jajan buku can karu. Ma Allah bae. Tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar. Kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana? Neuk ka Allah bae. Acara kudu kena masalah. Jangan terkena penyakit itu ge wae mah pae bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu. Lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanna mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cek hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna. Ngan di dunia teu menang pakai imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka surgana tila. Di mana eta neuleuna ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mantak dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah asa nu urang bae ngarasula ge urang teh kitu keneh ceuli kitu keneh. Tapi lamun papasrah cara walila atuh ieu mata ge jeung Allah ieu di ka Allah keun nyeri na ge ku Allah ieu. Subhanahu kumaha Allah bae.
Terus ceuli gitu kene segala geus kumaha Allah bejanu Allah ya pasrah aja sakumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ke kumaha Allah bae eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun gadinya pasrah pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat kurang pasrah ngarasulah urang mah aya nu pasrah mah salat tenang tak aya tumaknina salat eta aya tumaknina salah sahiji rukunna tumaknina mun teu make tumaknina teu sah abeh naon abeh kadeuleu tenang ieu mah pan lain keke tumaknina tunggu nih salat sholli pada zuri Allahu akbar nek ka mana emang kiraan we ngabesan teh kadeung ieu tujuan Allahu akbar kontrek assalamualaikum kacau itu salat tak lain teh tigo gitu ayo salat tenang mah ya daek teu nunggu di mana tuh sholat? Kepada kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Yang gitu aing di sholat tenang sholat aja. Sementak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngisi-ngisi heula, yang ki-ki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudnya. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyat. Mendekat jauh, dahar induk, minum induk, bapak majikan induk, es induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Suatu masalah, minta politik, solusi. Itu juga problem. Itu Allah. Mesti diatur. Orang mana diulang itu orang Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja di sini. Kalau begitu jelas. Pas ruku teh ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep ae ngarendeng tapi beda kan nileuna di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi salat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentreman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu meunang neuleu bata hate kecuali ka Allah teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu urang mantak kudu kadenge ge urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang abeh naon ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sumut urang anu sumut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah jadi dia terapi ku urang ceuli nu dikadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we mata nu dileuk ku mata hate mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah kitu kene napas ieu teh menang ka Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa geus sang Allah kabeh gerakan-gerakanana al muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah pasrah diri ka Gusti Allah salat aja tenang kalem salat sami Allah ge maca tasbihna ge 11 ge asasakeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana pasrah teh apa ini subhana rabbiyal 11 bahkan asa saeutik teh 23 subhana hatuh mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atau manuk di dia teh sing kuciwak kabaceo di dia teh dibujur ti dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal urang mah keur salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun teh pajar timpah urang Pak cak kucing teh ukuranna mah cak kucing awas kita pasrah urang pasrah ka Allah sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana rasa ngamiliki diri urang datang ka mana lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah
Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan sama. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lagi nanti Allah, babacana nanti Allah, segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah, bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunahna urang, keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sallallahu alaihi. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudullah iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kumaha ge ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kumaha. Fatihah. Ate kakreditan eta naon eta kos pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit teh kitu kajen gugu bahage. Aya deui Allahu Akbar. Nu hiji mah tareangeus mun nyokot deui azana kabuat. Lantaran jauh salah ada lumayan ini. Iya kan ambud wae kan. Nyokot deui bae kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideung. Sakebal salat teh mio. Nu aya di jero eta naonan dapat gitu. Naonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu Akbar. Di total mah warung saya 50 juta kan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula. Tapi maning warung heula nya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim. Saknya dari nyeun imah heula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim maning imah heula teh dia mah. Allah. Dere-dere assalamualaikum. Iya imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantep babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu Akbar. Naik DB gitu jadi bupati. Ayo nu ngadukungnya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan seorang sabaraha duit ya siapkeun bae samiliar mah ku aing sobokan. Allah subhana rabbiyal azim. Kira geraknya wa bihamdihi subhanallah. Mulai bae ku ari kitu. Engke bae jebar baseur wae Allah. Tolong saja mereka. Salat kok gitu tak? Salat kok gitu. Ya Allah, ya Allah. Pamajikan marah bae yang mulai selop jangkung. Kabaya. Aduh Gusti Allah batak dina ali bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri. Ya naon nabi. Ya kula mah salat tina teu bisa husu. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak. Nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat.
Geus lamun ieu menjadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun sama dunia. Sok manusia kendaraan untuk bab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon. Atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka. Mati kan ulah diresep ka resep eta teh dunia teh. Ge, coba ge, neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa. Moal ge. Diusahakeun ku Sidina Ali. Bener kabelah dieuna. Asal naon siap biang neraka ka jeung lupa. Tidak nama sering ngocoprak memehna. Biang neraka ka jeung lupa mah. Ya sendal bagus. Teu hayang aing kasih. Moal make sendal aing mah. Biang neraka. Ya, kajen kumaha ge. Teu Sidina Ali mah. Aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam ku batur. Moal aing mah. Selalu kitu kabelah dina tolak tuki salatan. Aing nolak tilu ka sia dunya. Tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia tawlin sebeda jeung bangke, teu hayang aing mah. Kajelma nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Geus teh hayang kakarat cak Sidina Ali jang ngeunaheun salat. Nikmat tak meletak Sidina Ali bang ngeunaheun salat teh eta tak ngeca dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaha pikir Ali. Mantap dipikir jaheuh. Sok urang sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derak-derutut ka ditu ka Karang Bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ka Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureuh nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah imah bae kieu. Emang kuat cicing lah ke kota mana ya aing duit teu boga bleg naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aing. Ka masjid atuh moal aing teu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Dikitu-kitu kita tetep ae ngridit terus bae. Eta nu ngridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang ngeunaheun jasa mantap cek ulah ge deleukeun jelema nu ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung da teuk ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha ge wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah teuk ceuli datang ka ngeunah bae ge bensinna moal beres. Kena teh mah kiaina make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia. Moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha ge sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha Japosat pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlas lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok kapan eta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salaf papan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing aya bae aya di pangkahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sudan nambah teh hayang kumaha Allah bae
Diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh derek aja pamajikan keterok geus ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti alahan Al Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk kadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil matanya nama lamun muridna saya tik ceri sebab untuk waktu ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok banyakeun ka pesantren modern coba ge nah, kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah salah kiai mah tong geus gedekeun ngariung atuh ka ditu ya ye keur carita blak-blakanana kok kitu kurang ikhlas berarti moal minah ngan salat kok mau diangkat jadi wali moal baik ajeun kumaha tah ieu lah coba inget nikmat nu dibikeun ka urang syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geungeunah dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi etalah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Oh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan bos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyet. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunia. Asal urang pepegatan kana dunia, urang pepegatan 30%, 70% kana dunia. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teu resep kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunah jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Jarga hati sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya, panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunia. Urang teh salat hareudang eta dunia. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kana harus sate ya otomatis kan di pendunia kan berarti. Teu naik hari kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawak-kawak urang. Asa percuma urang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Itu korupsi bae teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Ngarasa percuma gitu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, urang lamun dahar teh di imah balik ngaji. Sadiakeun dahar go pemajikan. Ya naon ieu? Tah ya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadinya di pengkolat. Sanu mali. Pula. Maka terima mali teman. Lah, baik. Pagalan kananya. Aing api katu saeutik ya peningkatan. Capek aing mah ngadengeun. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu ku ari bandeu. Ieu teh mau keterima mali teh. Ngake. Terima mali. Aju sia minta tabatan. Idih aya keneh bae. Lain dia mah konsokna minta tambah dari segala yang beli lauk. Tambahan teh mang, teh haram dah tambahan memang ulah. Ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Gitu mang atuh kunahan tambahan halbek eta gede henteu doraka.
Masya Allah, enggak bandingan ge geus cicing wae, geus cicing lawan kecuali nu nyata tambahan hijinya cak tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan wae. Bisa kieu ge. Nah, atuh hiji ieu mang kena haneut. Si Mamang, si Mamang. Eta gua ai liwat ka Ciku, Pak. Kos kitu tapi gang mah. Kos kitu tapi gang mah ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masya Allah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos itu. Tuh nya, ingatlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah, ilah Kangjeng Nabi dijaga. Dina pangharu biru musuh, tidak panyan lupaya musuh. Dina ngarusakna musuh. Nu mentak ketika ditanya, "Mayasimuka?" "Min ya Muhammad." Saan mereka jagaan anjir? Allah datang jeung Nabi. Maya menau kami ini. Allah. Maya menau kami ini. Allah. Allah. Ka Allah kayak geus mantep biasa. Mentak di ditulikeun wattaqullah sing maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa. Ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa. Ainyanana korupsi bae. Kabeh lain kitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji. Geus nisab zakat. Zakat. Eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Takwa aya orkes, ngajauhan. Aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Eta kos kitu teh takwa mah tah. Ieu naon ieu perintahan. Laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan? Ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus patepnya sahatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae salah mutakin ngaranna jelema takwa mun ngadoa diijabah. Kata jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh asa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa sama kos kitu. Kiai teu takwa. Wayah salat lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergana mah salatna sorangan bae, kurang takwa. Kurang takwa mah takwa. Eta sanajan kiai kurang moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur waya salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir aing mah sia-sia atuh aing los. Insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu teh. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na yeula wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Falyatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah orang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah pasrah orang lantaran Allah Maha segala-galana.
Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah mah Maha Uni ngajasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah mah Maha gagah, menta ka Allah atuh. Allah mah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus teh eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan begitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalil mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta orang dibaca teh aya di Mekah doang, nah, ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna. Aya kahareukeun suku. Nu katu kahareukeun dari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus ulah geus ka Allah bae. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka Mekah bae, di imah ya ti imah. Urang ngaji ka dieu. Dudut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu ingat ka imah. Teu ingat kana naon geus ka Allah bae. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Geus duduk. Datang ka dia ayat tukang wuduk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang deuk dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang leuleumpangan. Leumpangan teh jarah lah. Kasulitan urang hiji lapar di jero mobil bae nu mere eueuh neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasulah tah. Di jero mobil teh lamun ngarasu sial amat berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya cenah leng-lengan ye moal cager ka jeung kumaha. Eta moal cager tah panyakit. Tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh. Awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teu kuat abdi mah meureun teu dahar pae teh moal. Tingkatkeun tawakal geus ka Allah geus lah. Beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge jaeta hakikat nama ku kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah Maha Uni nya urang ngarepeg kitu teh di kursi babaturang-urang mah tanu di sisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun Pak. Oh sia teh hayang dahar itu ditukangeun aya ka dinya teh. Mamang gadeuna ngalamun bae. Iya roti segede kieu dae. Aduh ulah segede kitu dua kitu gedaeg. Pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon merenyana. Naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngertegkeunana neuk hayang merena ka dieu nang saha ieu lapar muntayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah nerop enten ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan gunya teh dibere gunya nama nu ieu bae diberena oreng rangdan diberena. Masya Allah tah eta lah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mata kese wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun mukmin mangis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan tidak pasrah